Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui, tapi sok sanajan teu apal urang ka eta tempat. Keun we lah sina jadi urusan nini guru. Anu pasti bakal nyahoun ngeunaan eta tempat, teu kudu urang anu mikiran ceuk. Bener pisan cek Gopur. Urang memang teu kudu ngilu mikiran ngeunaan eta tempat. Urang fokuskeun we kana tujuan urang ayeuna mah. Neneh jeung Gopur sugan anu ngamitian mikiran di eta tempat. Tapi geus lah urang numpak rakit we ayeuna mah. Teu karasa geuning geus nepi di ka sisi basisir. Urang kudu meuntas ka itu pelabuhan tuh. Memangnya harita tiluanana geus nepi ka sisi basisir laut kidul. Atuh geus nepi ka basisir terus cat narumpak rakit. Rek nepikeun ka pelabuhan Ratu. Satu tas ngaliwatan sabaraha lembur teh. Ngan karek oge rakit teh maju ka tengah laut. Ngadadak tina dasar laut aya nu mucunghul warna bodas. Terus luncat naik ka luhur rakit laju pancu. Dina wujud manusia anu kahandapna sarta kaluhurna mangrupakeun buaya bodas. Awakna buligir ukur make calana pondok, ramu-ramuna paranjang kukukuna raranggoas. Jeung nilik dina wujud model kitu geus pasti eta teh tayalian ti siluman buaya putih. Manusia rek naon dan digabet ngambah ka wilayah kaula. Geus bosen hirup Parandika di luar. Ceuk eta siluman matak nyoakeun ka supir rakit anu harita langsung ngagolepak teu inget di bumi alam saking kuruasna. Juminten Gopur katut neneh tembong silih teuteup bari taki-taki. Juminten harita kadenge anu nembalan. Andika siluman buaya bodas. Hak kuring ieu mah deuleu ngambah ka mana we oge. Khususna ngambah ieu tempat hak kuring. Hei manusia, taya hak deuleu pikeun marane tiluan ngambah ka ieu tempat. Kajaba Andika tiluan mun bisa mampu ngungkulan kaula. Diberi kebebasan ku kaula. Tapi lamun seug Arandika anu eleh, sumbangkeun nyawa Arandika tiluan kadula deuleuh. Ngahina teuing Andika ka bangsa kaula siluman. Rasakeun ieu ulah kaduhung deuleu. Hiat! Juminten teu ngantep ka siluman buaya bodas dina cumaritana, langsung harita keneh nibankeun panarajang. Rakitna kadenge harita ngareket di sada. Cai laut ngadadak motah nimbulkeun sambaran ombak. Siluman buaya bodas ngarti panarajang ti Juminten mungguh ngandung getaran kakuatan anu rongkah tur teu bisa dianggap enteng. Jeung manehna oge kaget sabab langsung ditarajang kitu wae ku musuh. Hiu deus kadau deus. Dina hiji kasepetan dua kakuatan tanaga lapisan banter ngaliwatan leungeun masing-masing. Sajeleng kalayang celek. Juminten terus luncat mundur ka tukang, bari langsung mere isyarah ka Gopur katut neneh sangkan siaga ngahurup siluman buaya bodas. Anu diisyaratan surti gancang laluncatan ngirimkeun panarajang ka siluman buaya bodas anu tembong ngalenggak seuri bari mapag ti dua panarajang. Atuh rakit beuki tarik rukat trekotna, malah oyag jiga rek tiguling. Teu kuateun nahan beratna jalema nu keur tarung ngalawanan siluman. Siluman buaya bodas tembong nakis jeung ngabendung ti dua panarajang bari luncat. Hiu deus kadung deus panggieung dalik deug.
Tilu badan harita tembong pating daligdeg malundur ka tukang. Siluman buaya bodas kadenge ngalenggak seuri. Hebat, bisa nandingan kekuatan kaula gening manusia nu karepatut teh. Matakan ulah jumago andika siluman. Memang kuring tiluan teh manusia nu gampang rubuh kitu wae ku bangsa anjeun. Moal euy moal. Andika kuno ge ngarti. Tong sangeunah na ngaganggu ka bangsa kaula deuleu siluman. Manusia oge memang boga kawani anu lumayan. Tapi tong wa kagede hate dume bisa nandingan kekuatan kaula. Andika anu tong gede hate mah siluman rasakeun deui curelat jeleng blesat. Gopur tembong ngacurelat deui luncat dina daya panarajang anu leuwih hebat tur cepet. Tapi Gopur teu gagabah dina ngalakukeun panarajangna. Sabab manehna sadar lamun mah lawan mibanda kuku-kuku anu paranjang teu mustahil mun ngandung racun anu ganas. Tur dina hiji kasempatan deui mah Gopur mampu ngasupkeun tonjokan kana dada siluman buaya bodas. Tapi Gopur kontan ngaranjug kaget sabab tenggelanana bet teu ngaruh pikeun musuh ngadong ngalenggak seuri di teungeul teh. Malah sabalikna siluman buaya bodas tembong ngagibegeun awakna sarta buntutna digibegeun sakaligus ngolebat arek nyapu kuda-kudana Gopur. Ngan gancang Gopur luncat ka luhur nyingkahan eta panarajang. Atuh buntut siluman buaya bodas teh ngahantem kana tihang rakit nepi ka runtuh meh we neneh jeung Juminten katinggang ku tihang-tihang rakit mun seug telat luncat mah. Sor, mana pangabisa Arandika teh gera budalkeun kabeh kainya elekeun dewek deuleu. Jumawa pisan si Andika siluman. Hayu batur-batur urang raponan deui ieu siluman edan teh. Hiat. Tilu jiri meh bareng laluncatan deui ngahurup ka siluman buaya bodas. Jeung siluman buaya bodas oge surti tilu jalema nu ngahurup ka dirina teh lain jalema sembarangan dina elmuna. Kukituna siluman buaya bodas teu wani nganggap enteng kanu jadi lawan. Hiat. Mitaskeun ramona ceuk. Siap Gopur. Naon arek mitaskeun ramu dewek. Ari bisa mapek teh teuing geura buktikeun tah caritaan teh manusia goreng batut. Tenang, ayeuna cuang buktikeun. Hiat. Juminten katut Gopur tuluy ngarangseg kanu jadi lawan. Karep arek miteskeun ramo-ramo leungeunna siluman buaya bodas. Sabab cek getaran batin eta pangapesana siluman buaya bodas teh. Sedengkeun neneh sarimanah mah ngarangsegna ngarah kana buntutna. Sabab memang bener buntutna mun beunang dibuntungan tangtu bakal apes eta siluman buaya bodas teh. Hiu. Itek wesi sasiku neneh tembong ku gurilapan katojo ku panon poe. Tapi eta upaya teh teu gampang bisa jadi bukti lantaran jirim siluman buaya bodas linghas nakar pikeun diburuna. Kadang sabalikna ngabahayakeun pikeun maranna tiluan mun seug teu rancingeus mah dina gerakan mangsanyang hareupan siluman buaya bodas. Hiu kucubuk. Tina jero cai laut ngadadak mucung hul deui buaya bodas anakna. Nalika siluman buaya bodas ngahimpun hiji kakuatan anu susah pikeun diijirna sarta dihontal ku akal manusia. Walasan anak buaya bodas atra pating geuleyeung dina luhur rakit. Naraek tina jero laut narajang kaneneh katut Gopur oge Juminten. Anu harita tiluarna gancang pating jaraul awakna ka luhur bari nibankeun panarajang jarak jauhna dina ajian balung wesi. Ya, kucubuk geuleyeung. Iat. Jauh kolebat berasa jelugir. Duar. Saliwat
Dina kecepatan gerak masing-masing, tembong pating barasat sinar berem keluar tina dampa lengan Juminten neneh katut Gopur. Nyapu kana walasan anak buaya bodas. Anu langsung pating gejebur deui kana jero laut, wujudna lusles lalengitan tanpa tapak. Hebat marane manusia. Tapi aya kena ye ilmu aing di diri kula dulu. Siluman buaya bodas, tembong ngajaplangkeun dua leungeunna ka gigir, nyedot cai laut jadi hiji buleudan. Awas Gopur, hiat! Hiat! Meh bareng tilu jirim pating jorelat mangsa gulungan cai ngabelesat jadi tilu bagian. Ngarah ka Juminten Gopur katut neneh. Jeleng plos. Tilu gulungan cai laut ngaraplos teu keuna kana sasaran. Ngadon nembrag padu laju paburisat buyar. Tur barang jeung kitu Juminten Gopur katut neneh tembong ngarahkeun kakuatan kasaktena kasih siluman buaya bodas. Ku siluman buaya bodas gancang dipapag kalawan make kakuatan kasakten anu leuwih luar biasa. Siut barasat. Tilu sinar warna berem dipapag ku sinar bodas herang nyacas jiga cai, tur ngandung hawa tiis ngalawan hawa panas. Setang kalayang, opat badan pating kalayang dina mangsa ngadu kakuatan. Iya. War, dus, duar, cengkang, koleang, jolit. Hari tama, siluman buaya bodas kadorong tanagana kudu jadi lawan. Nepikeun ka ngajengkang ngoleang ka tukang. Laju rikat, ngecuralikeun awakna dina luhur beungeut cai. So, aya nu bisa henteu kawas dewek nangtung dina beungeut cai dulu. Ceuk siluman buaya bodas anu jiga nangtang anu terus nangtung dina beungeut cai. Teu naek kana rakit deui sabab tadi geus ngajengkang. Juminten Gopur katut neneh tembong silih teuteuk. Siluman buaya ngajak ngadu ilmu napak sancang. Ku kituna ece sorangan anu kudu maju ieu mah Gopur nenek. Ulah nyorangan ce, hayu urang maju deui babarengan tiluan ce. Urang tiluan teu bisa ilmu menapak sancang, gunakeun akal ce. Bener ce, gunakeun akal. Pikeun cara ngungkulan ilmu musuh. Tong nekat bisi urang anu labuh ka laut kece. Juminten tembong ngahulang bangun tuluy mikir ngan teu lilapok cumarita. Caritan anjeun duaan memang bener. Urang gunakeun ilmu pamungkas urang, ajian balung wesi sarta jarum racun tina ieu itek wesi sasiku. Urang burusutkeun, urang ketrukeun sina ngahujanan badana si siluman buaya bodas sangkan lumpuh. Serog. Geus kitu mah tiluanana gancang tatan-tatan ngawangun pasangan. Sajan nuluykeun tarung nepi ka pamungkas, itek wesi sasikuna dicarkel pageuh ku leungeun masing-masing. Teu bisa nincak kada beungeut cainya. Alamat peleheun pikeun marane dina ieu tarung atuh lamun kitu mah manusia. Siluman buaya bodas anu ngarasa dirina bisa nangtung dina beungeut cai, dirina yakin bakal unggul dina tarungna. Harkat manusia cadu kudu eleh jajaten ku harkat martabat siluman deuleu. Gede hati andika manusia. Ayo sia milu jeung balad gaula dulu. Siluman kurang ajar tak daya hiat Usi ukurila barasat. Tina dampa leungeun masing-masing tembong aya sinar berem katut jarum-jarum racun tina itek wesi sasiku pating seleber serepet. Hiat. Sarta eta panrajang langsung dipapag. Silih dorongna kakuatan harita lumangsul dina jarak jauh. Rakit tembong dengdek jiga arek tiguling inggeung heula. Pangaruh tina puncakna kakuatan anu banteng. Sarta meh bareng rakit tiguling opat badan harita pating jarengkang ka tukang.
Badan siluman buaya bodas ngaleungit ancur pangaruh tina jarum racun jeung ajian balong wesi anu nembrag awakna harita. Sedangkan Juminten katut dua baturna harita pating gejebur ngarelep kana jero cai. Kujubuk karelep. Tiluanana nepi ka burial buncelik dikarelep awakna kana jero laut. Untung mun bisa salamet teh. Tiluanana kekalebekan di tengah sagara. Kujubuk, belak-bak. Tiluanana harita satekah pola nyelametkeun diri, ngahimpun kekuatan ilmu pangenteng badan sangkan bisa lolos tina bahaya pati. Sarta ari kangaranan jawara mah naon oge pasti bisa narekahan sorangan mun kaancam bahaya. Harita we nalika tiluanana geus sampurna ngarapal ilmu pangenteng badan anu memang geus asak ngalatih. Meh barang tilu badan pating jorela tina jero cai laut. Ngan teu jero ngarelepna, harita tilu badan milepas ka darat. Ari awakna kabeh runcut bahasa. Setan, aya wae gaguan teh. Ngalilahkeun di jalan ieu mah. Kapaksa urang rereheula di dieu Gopur, Nenek. Capek ieu rasana ece mah. Tapi tong di dieu reureheuna ce, di ditu tuh kece tuh, dinu ieu. Heug, hayu cuang pindah. Di ditu reureheuna bari ngiuhan. Tiluanana harita laleumpang ka tempat anu leuwih rine. Bari Gopur mah masih jempe can kadenge nyarita. Ce, itu aya tangkal kalapa. Mun ngala daugan atuh. Ngeunah jigana mun wayah kieu nginum daugan. Cek Neneh nuduhkeun kan tangkal kalapa anu ngajejar opat. Tur anu tengah mah kalapan harejo keneh eta anu disebut daugan. Heuh nya bener oge. Aralus kitu kalapana oge. Cik Gopur ngala genep mah kaitu daugana. Eueuh hayang nginum. Engke dibagi dua sewang, ayo. Juminten ditah ka Gopur pikeun naek kana kalapa. Siap ce, siap. Tapi daguannya ya kuring masih capek, masih kena ruas deui dikarelep kana jero laut tadi ce. Heuh Gopur cicing heula we. Da oge katut Nenek sarua capek jeung ruas dikarelep ka jero laut teh. Eta atuda gara-gara si siluman buaya bodas. Urang kabeh hampir cilaka jeung nemahan pati. Bari jeung lila di jalan we atukna mah. Bener pisan ce. 2 kali urang menang gangguan. Tadi di warung panggil jeung si Karijut Panoniji. Nepi ka urang tetulus dahar. Ayeuna urang menang gangguan di siluman buaya bodas. Dasar guguda hirup teh aya wae nya ce. Bener pisan, teu nyangka eueuh oge bakal panggih karepet model kieu. Iranepina tuh urang ka Jampang Kulon teh mun kieu carana mah. Parahu susah neangan deui gantina. Untung urang can tengah teuing di perjalanan nyorang ilaut. Jadi bisa keneh ka darat sagancang-gancang nalika tadi aya bahaya. Walan Juminten nganyakeun. Tapi tong leutik hate, pasti urang bakal tereh tepi ce. Sarta cek sawangan ece mah siluman buaya bodas geus sirna. Moal aya deui anu ngaganggu ka urang. Sarta urang pikirkeun kumaha carana bisa menang deui parahu. Gampang atuh hayang menang deui parahu atawa rakit mah ce. Kari urang neangan awewe sacukna tuluy urang jieun rakit. Saungna ku barang bang ngarah ieu. Kumaha satuju mun kitu teh ce? Cek Neneh mere kamandang. Ece satuju pisan Neneh. Hade tah bongbolongan teh. Bener teh Gopur? Nya ce, bener pisan ce. Uring mah satuju. Tah jeung ayeuna mah urang tiluan urang bagi-bagi tugas we. Tapi mun geus reureuh kitu oge mun geus teu capek. Geus boleh ditanaga ngan ari kuring mah geus siap ya teh naekan tangkal kalapa sebab geus asa seger deui tanaga teh geus rineh deui ce. Nyasok atuh cuma mimitian digawe. Da oge geus sayaga tanaga mah. Tapi ari Nenek kumaha? Geus siap barang gawe? Siap atuh ce, hayu. Ayeuna urang ngalaawi. Ngan tapi kunaon Nenek? Nya, tapi kunaon Nenek? Juminten jeung Gopur eta silih teu.
itek wesi sasiku abdi leungit ce. Jawab nenek. Anu memang tiluanna karek sadar itek wesi sasikuna leungit satu tas ti kerlep tea di jero laut. Aduh, kumaha ya? Pakarang urang tiluan leungit ce. Pasti ngerelep ke jero laut tadi juga nama ce. Atuh kumaha carana ngana Gopur? Bakal hese ari titeuleum ka jero laut mah. Nyaeta kuring oge puguh bingung ieu teh. Kumaha carana pakarang urang bisa balik deui? Tiluanana jadi pating harulang bingung sabab pakarangna leungit mangkaning eta teh pakarang andelan marehna tiluan. Dina nalika keur kitu waktosna kabujeng seep insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.